Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayana urang neraskeun hanca carepon tina majalah Mangle tahun 1864 nomor 75. Carepon anu baris kapidangkeun dina danget ayana judulna nyaeta Leungit Konci. Yayasanna Bapa Oma Nata Direja. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ari bulan puasa teh sok ras inget ka zaman baheula keur kuring sakola di Tegalega. Harita kuring boga sobat dahalit mendauk pisan. Batur sasakola nu sagulung sagalang asa jeung dulur pet ku hinis bae nepi ka ayeuna geus pada kolot oge. Ngaranna mah rek disebut nenehna bae moal ngaran nu sabenerna. Sabab bisi nembrak embreh teuing maklum ayeuna oge araya keneh di kieuna. Nu saurang ngaranna si Oh, saurang deui si Bun, ari nu katilu si San. Kuring sorangan sok disebut si Om, tapi lain pondok natina Aom. Nu nyarekan masuk nyebutna ka kuring si Haji atawa si Beke. Pedah kuring dina tunil sok mindeng nyekel rol Haji, jeung kuring diantara babaturan mah pangpendekna. Si Oh jeung si Bun di asrama sakamar duaan, ari kuring sakobong teh jeung si San di kamar gigireun kamar si Oh. Hiji mangsa meneran bulan puasa, si Oh leungit konci panto kamarna. Petingna waktu rek sare si Oh nyarita ka kuring, "Om, pangoncikeun panto dewek di luar, sabab kunci dewek teu kapanggih. Engke ari rek saur buka, sakalian dewek hudangkeun." Pamentana ku kuring dicumponan jebret bae pantona ku kuring dikunci. Sanggeus tutulak kuring jeung sisan oge tuluy sarare. Tibra pisan sare teh maklum beteung seubeuh mentas buka. Ti tadi oge keur ngapalkeun geus ngelak bae heuai tayohna mah teluh kejo. Tengah peuting kuring ngalilir ngadengen nu gegedor kana tembok bari ngomong, Om, buka panto Om, dewek hayang kacai." Satadina kuring rek hudang muka panto, tapi barang ngadenge omongan hayang kacai kuring dug deui bae ngagelehe disimbut. Malik kana tembok ngadadempes. Batur sakamar kuring oge sisan hudang maksudna rek muka panto, tapi ku kuring diberi isarah supaya panto ulah dibuka. Atuh teu tulus terus bae manehna merongkol deui. Dor. Si Oh ngagedoran tembok meuni asa euneur awahing ku tarik. Ayeuna mah bari nyarekan, "Haji, Beke, nah sia teh modar. Panto buka buru-buru, ieu dewek geus pangsang." Si Bun batur si Oh oge milu ngagaroan ngahudangkeun kuring. Tapi kuring jeung sisan ngahep-hep bae bari kekerekan. Nu gagedor beuki tarik bae ayeuna mah ditambah make nakolan sarigisig janela sagala bari nyarekan lak-lak dasar. Beke sia, puguh deui bae ari sia modar mah. Isuk sia ku aing di ruang. Awas mun hirup keneh sia di ruang kerepes. Nu ngawak-wak ku kuring teu didenge, teu lila nu gagedor teh eureun. Kuring heran ngadenge nu ngagolomrang sadasora seng murag. Si Oh teu ngomong deui sarta di kamarna jempe jempling pisan teu kadenge naon-naon. Wanci saur kuring hudang jeung sisan, kuring nitah sisan muka panto si Oh, da sorangan mah teu wani rumasa boga dosa. Encan oge brai panto dibuka si Oh ngomong ti jero bari jalang jeleng, "Bo, San, telat, kamana si Beke ayeuna? Keun si hati-hati." Bari ngakalakeun kuring si Oh lempang ka juru kamarna tukangeun kelir, nyokot calana butut nu dibungkuskeun teu beda ti paros berkat. Manehna kaluar ti kamarna ngajingjing buntelan, ngadigdig nyamperkeun kuring keur si beungeut tina keran ledeng. Teu antap warah deui jekok najong, jeplak nalipak bujur kuring bari poporongos ngembek. Ceuk kuring, "Ke heula. Kunaon jol-jol nyepak sarta ngambek bae? Aya naon ieu teh? Teu kahareuti?" Tembalna,
Ah sia tong loba omong bisi dipapag ku dewek. Ieu tenjo ieu aing nepi ka kapaksa kudu mungkus nu kieu. Bari nunjuk kana buntelan nu dijingjing. Kunaon sia digadoran pantau teu dibuka. Hampura bae oh mun sumpah teu kadenge dewek sare kapulesan meureun. Si oh nyentak bari ngasongkeun buntelan kana hareupeun beungeut kuring. Wah mustahil nah sia teh conge sakitu dewek kegador tarikna. Peurup oge mani asa bejad. Kuring ngejat ka tukang bari mengkek irung sabab kaambeung ngahiliwir jeung mengkek pisirieun meh teu katahan. Si oh ngadigdig ka susukan pacilingan ngalungkeun buntelan bari gagelandang. Ke sia dagoan aing can puas males teh. Kuring buru-buru lompat nyumput ka dapur da sieun. Saur oge di dapur bae teu di kamar dahar. Kasawang ku kuring di dapur si oh dahar dina meja tapi beungeutna camerut bangun ambekna cacan lalara. Keur kuring dahar di dapur torojol si Bu nyamperkeun hari weus-weus nyaritakeun paripola si oh. Euy om, dewek mah hayang seuri aya, karunya aya, nenjo si oh teh. Kawasna manehna geus pangseng pisan teu kaampet. Terus muka koper seng gogolombrangan, nyokot calana butut, diamparkeun di juru kamar tukangan kelir. Gog manehna cingogo, umarakang kawas hayam rek endog. Dewek oge om, ku kalakuan si laing teh milu kasiksa, teu sare deui nepi ka saur. Nangkep tuhur bae dina ranjang mengkek irung. Atuh da kumaha wawangina nyambuang ka sebuder kamar. Kuring jeung si Bun seserian duaan mani saeleun nyeri kulit beteng nepi ka kiwari ari inget teh sok seuri sorangan kapi asem. Tamat cenah ieu pamirsa. Bandung 14 Januari 1864. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.